Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampurasun. Rampes. Kumaha daramang kelas sarapan sadayana. Pamugi-mugi kelas sarapan dina poe ayeuna sini paparinan kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas sarapan. Parudak kelas 8 minggu kamari urang sadayana parantos belajar ngeunaan carita pondok. Naon ari carita pondok teh? Teras lengkah-lengkah dina nyieun carita pondok teh naon wae? Teras unsur-unsur dina carita pondok teh naon wae kitunya. Tah kamari urang sadaya parantos belajar eta sadayana teh. Nah dina poe ayeuna Bapak arek masihan tugas sekaligus bade masihan contoh dina nuliskeun carita pondok sareng macakeun carita pondok gitunya. Namung sataacana hayu urang sami-sami heula ngadoa sapertos biasa ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu nu barokah tur mangpaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sami-sami membacakan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa orang sadayana ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Barudak salapan kelas 8 anu ku Bapak bikareudeung sok saksikeun sakseni ieu video contoh dina macakeun carita pondok. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdina ila salsabila. Dina waktos ieu abdi bade nyaritakeun carpoe nu judulna liburan sakola. Basa keur liburan sakola, Tasya sareng kulawargina nyaba ka kebon binatang. Angkatna tabu 10. Kebon binatang jeung rumah Tasya teu pika jauh. Tapi sanajan kebon binatangna masih keneh di kota, suasana di dinya teh tiis sareng raos pisan, loba tatangkalan nu jarangkung. Kebon binatang eta teh salah sahiji tempat lokasi wisata anu rame pisan, utamana dina pereskola. Di dinya loba pisan sasatoan nu dipiara. Tina sato asli Indonesia nepi ka sato ti luar negeri. Tasya jeung kulawarga nepi di dinya tabuh 10:30. Bapa Natasha meuli tiket heula tuluy asup ka jero. Pas asup ka kawasan kebon binatangna, nu ti heula ditinggal nyaeta kandang kijang. Kijangna tiasa diparaban, parabna make kangkung atawa wortel. Di dinya aya nu ngajual parab. Salian kijang nu tiasa diparaban, aya oge gajah jeung jarapah nu tiasa diparaban. Tingali dek, eta ya manuk. Tasya ngagorowok ningali manuk nu keur ngapung di luhureun tatangkalan. Di kebon binatang oge loba koleksi manukna, rupa-rupa jenisna. Aya manuk parot, manuk bango, manuk japati, nepi ka manuk elang. Sora maung kadenge tarik pisan. Tasya jeung kulawarga ningali ka kandang maung. Di jero kandangna aya 2 maung, nu hiji keur sare, nu hijina keur lulumpatan. Adina Tasya murungkut sieun ningal eta maung. Saatos ningali sasatoan, di kebon binatang eta oge aya wahana nu tiasa ditumpakan. Di dinya aya parahu nu tiasa ditumpakan ngurulingan balong. Aya oge komedi putar di tengah-tengah taman. Saatos capek muter-muter di kebon binatang, Tasya jeung kulawarga tuang heula di restoran caket kebon binatangna. Saatos tuang di restoran, tuluy mulih ka imah. Tasya bagja pisan tiasa liburan ka kebon binatang. Ningali loba sasatoan.
tina manuk nepi ka gajah. Salian ti eta, Tasya oge tiasa diajar mangrupaning sasatoan. Sakitu bae carita pondok ti abdi, hapunten bilih aya. Nah satos hidup sadayana ningali eta contoh nulis sareng macakeun carita pondok. Salajengna ayeuna hidup di paparinan pancen mandiri ku bapa. Naon tugasna nyaeta kahiji pek hidup diajar nulis carita pondok tentang naon wae dina buku bahasa Sunda. Muka dua satos nulis hidup bacakeun eta carita pondokna sabari divideokeun rek make HP, rek make naon wae mangga. Tas nu katilu hasil tulisana sareng videona kirimkeun ka Google Classroom. Nu kaopat atawa lamun hidup gaduh channel YouTube mah videona upload dina channel YouTube hidup teras linkna kirimkeun ka Google Classroom nya. Paham pangintennya sadayana. Ta eta tugas di Bapak mangga damelan ku sadayana. Barudak kelas 8 anu ku Bapak dipika dede. Alhamdulillah materi ajar ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan pembelajaran dina poe ayeuna aya mangpaatna tur berkah kangge urang sadayana. Urang sami-sami wae tutup ku membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buah tomat buah temeit peuteuy tamat euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.